Yang pertama dua tarian, ada dua tarian. Yang tarian pertama akan dibawakan oleh penari laki-laki yang bernama Asep. Ya, inilah kita nikmati bersama Iding di Asep, penari Sangga Seni Sakanca. Thank you.
Penari Babagat alhamdulillah parigal lagusan. Jadi penasaran hoyong ningal kumaha pelatihna upami ngibing anu dilatihna lebih ke parigal gitu penasaran nya omatnya kalau salajengna panari di Putri dina iding salajengna masih di sanggar seni tari sakanca dina Wadah Jaipong.
Terus Kayunyun Gelis Rapi Parigol Ngawi Rahma mangrupikeun hiji hadiah anu berharga ti anak bangsa ka bangsana nu keur ulang tahun. Panitia nyawer atuh isi. Eta gerakan bego jika teh lopi kereutik kitu jogetna teh. Ah waduh. Diri teh bersanten masuk gerakan. Matur nuhun sakali deui sakali deui ti keluarga besar Sakanca anu di Batu Karutnya Ibu sakali deui mintonkeun ka paregelan murangkali di antawisna di Sanggar Sakanca aya oge pamegat sapertos anu nembe mung dilatih pamegat punya ku pamegat ya mung insyaallah pamegat latihan nari di Sakanca moal milai Ibu moal malitak lalaki weh kayak Om John sepuh di dia bade muka mohon sakali deui bilih aya nu bade nitipkeun murangkalina di Sanggar Sakanca mangga kalasan di bulan Agustus sakali deui hatur nuhun pangulemna ka Kang John kali para panitia sadayana mung sakitu panginten anu di Sanggar Tempe Pribados malam ngadeheus kumargi aya pentas di Bojong Sereh sakali deui hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di abdi atas nama panitia oge sami nuhun hatur nuhun yang hatur nuhun sok sanaos anjeunna sibuk tapi biasa ngeluangkeun waktu kanggo ngisi atau nanti ngiring ngariah-riah dina ieu acara sakitu geuningan para bapak para ibu buh bilih aya murangkali anu bade ngembangkeun bakat dina seni tari tradisional Sanggar Seni Sakanca biasa ngabantos karena perkembangan eta murangkali buh bilih bade pamegatna atanapi istrina gitu lebih nama hatur nuhun sakali deui di Pribados ada dilajeng ke akustik Norek kanggo salagu dua lagu ya waktu dipersilakan Om Eka mau dipoto awas da upami ditutup kitu wae asa temerna itu mohon wayahna we akustikan sakedah nyatina naon lah silakan naik ke grup band Nolex adanya rada mah eta bisa buat gaya yang jelek 1, 2, 3 ya siap no ya